Tuh, Bu. Nah, siapa awet gitu, Bu? Mana? Pak iya, Bu. Salah ini. Ah, iya. Oh, teuing Bob euy teu apal. Aing hayang apel ka imah. Euy. Tapi teu apal imahna. Kesempatan ya lumayan pidueun jang ngopi aing sagawean. Oh, mana coba geran ngali fotona deui. Ah, Bu. Oh, ieu mah budak na mangujang kantong. Anu era tanding orang logo kangseur. Gelis-gelis budak nangaran bapana ujang kantong. Teu percaya, serius aing mah. Teu apal imahna gitu. Apal hayu rayu aing dianteur lah. Saya lah. Aduh ampun, usaha kieu bisnis coplok wae. Duh, soal kieu corona. Ampun ah. Tapi gua apa bisa aja. Hayang kopi cengar kieu telah. Anu kosa batang ku budak di seumur kieu. Pusing ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Saha dikeketrok puting-puting, ampun ting. Tapi karena kita bisa mere sembako kurang buka. Aduh, udah saha eta. Asa ketemu udah keluar juga. Aduh. Berdeka saja. Iya leres bumi nama ujang. Beras. Sok tuh mangga kalau betul. Mau. Jam, cari di jam. Mbak. Oke, lari ujang teh di mana? Hilir. Putra sahat teh ya, jam. Tak asap kecap. Cepet mang tentang bango. Sanes, anu usaha kana dia geuning kana ibung. Nyak itu asal tiba heula teh jualan cowet dah. Ibung jang. Ya meureun. Nah, juga jang yang kana mau usaha teh. Rumah Sumirus teh ada di sebentar lebaran jam aduh budak berenang di baju bisa kieu kieu wae jam segigi kan. A few moments later. Oke, Raja ngomong-ngomong ujang teh ka dieu teh bade ka saha aya maksud naon? Tapi kayak itu mereka kurang kali Pak. Nyonong teh apa kurang kalihna? Oh ya si Bubal teh ngan ya eta jang sare wae. Ada jam ya, yang beringkeun molor wae budak teh. Coba dik jang. Hei, berbagi cinta teh. Salam enggak betul mana lain. Bingung berapa para laki? Emang laki si jago dijijin aja teh. Adi berapa ujang naon? Nang teh. Bapak mau ujang sogo. Eta emang udah ke ujang mana gitu? Ujang kantong, Pak. Oh ujang kantong. Betul dia tenang dia tuh. Panesa. Oh eta mah eta dalapan atuh. Aduh. Pak, bimai uyola. Ya jang mah sareng mah jang. Jawab we. Goblok terus itu. Aduh, si Ando, kesnipu aing deui wae. Ku aing awas.